Cinta mibanda kakuatan nurohaka. Cinta memerlukan perjuangan sareng pangorbanan. Kalayan di seorang ku hate nu ikhlas. Najan dipisahkan ku anggangna tempat, tapi ku cinta mah mau burung jauh di juk-juk anggang di teang. Nyaritakeun carita pecinta anu silih cinta. Aranjeunna dibere Kisantang sareng Dewi Rengganis. Kisantang mangrupikeun ponakan ti Prabu Siliwangi, raja anu wijaksana ti Pajajaran. Leuwih ti heula Dewi Rengganis mangrupi mojang desa anu cicing di hiji gunung. Di karajaan Pajajaran, sapasang nuker bobogohan nuju mapai jalan, ngarasakeun tetempoan di sahudureunana. Rengganis, kagelisan anjeun beki nambahan. Abdi oge henteu tiasa mopohokeun anjeun. Anjeun teh lalaki nupang perkasana nu tos nang tayunan abdi. Abdi henteu sanggem pamikedah ninggalkeun anjeun. Abdi ge teu tiasa papisah jeung anjeun. Laden karajaan dongkap ngabejaan terang raja kanggo numpes ancaman pemberontakan anu ngancem karajaan Pajajaran. Prabu, abdi ngagaduhan hiji hal anu kedah didugikeun. Buru, rek ngomong naon? Prabu kedah rurusuhan pikeun ngalawan pemberontakan anu ngancem Pajajaran. Nyai, juk meuli heula ka kerajaan ti Payun. Aya anu kedah akang cirioskeun heula. Dewi Rengganis angkat ke kerajaan. Kisantang siap-siap angkat ke medan perang. Abdi bade geragiru mios ka medan perang. Jaga diri anjeun. Ulah, lamun teu abdi bade nganterkeun anjeun ka ditu. Mangga lamun eta kapalai anjeun. Sanopati Agor jeung Sanopati Layung datang. Hei para rahayat, hayu indit jeung kaula, urang kudu bumeula ka ieu nagri. Tenanaon Kisantang, kuring bakal nyiapkeun pakaran keur perang. Maranehana opatan indit ka medan perang. Nalika maranehna nepi di medan perang, Baginda ngawiat talata singget ka Sanopati Agor sarta Sanopati Layung. Lur, jaga pemajikan sarta calon anak king nepi ka kuring baik deui nya. Mangga, pokona maneh balik sing salamet. Rengganis mah aman lamun jeung urang. Menang jeung kudu slametnya. Akang kedah janji, kedah mulih deui ka dieu dina kayaan slamet. Akang janji. Kisantang indit. Hayu urang balik ka kerajaan. Dewi Rengganis sowakeun. Hanjelu salila lalampahan balik. Tekenging harikang ratu. Prabu teh jalmi nu kiat. Anjeunna pasti uwi deui ka pangkuan ratu. Enya, Mangla orok mapende nepi ka kasarean. Sabot rengse ngababarkeun Dewi Rengganis kasarean lenyap kaliwat menangkeun wangsit ti aki sepuh liwat impenna. Ratu, abdi tarang anjeun, sono ka caroge anjeun. Tos lami oge tependak. Pani anjeun bade pendak, sareng caroge anjeun kedah angkat ka guha nu di leuweung tur kedah tapa. Di ditu anjeun bakal mendakan waleranana. Di medan perang, Kisantang katubles benang pedang. Euis mendak Kisantang anu nuju sakarat. Anjeunna ngabantuan nakaliwat, ngabawa ka rumah kanggo dirawat. Kaesokan poena Kisantang kabangun ti tempat mondokna. Di mana ieu? Anjeun saha? Abdi mendakeun anjeun di leuweung nalika tatu. Ayeuna anjeun aya di rorompok abdi. Abdi nu ngarawat anjeun. Mondok we di dieu sababaraha dinten dugi ka Damang. Tong seueur bagerak, tatu anjeun tacan Damang.
Kisantang flashback ke lelempangan tos kitu pendak jeung Dewi Rengganis keur sosonoan unggal dinten di Batu Cinta. Saha eta gadis? Anjeunna jalmi biasa nu di pagunungan. Henteu seueur ningal gadis desa anu geulis kawas pun biang nu tos ngantunkeun. Anjeun resep ka eta gadis? Punten, pangsarioskeun ka eta gadis supados sumping ka karajaan dipiwarang ku raja. Mangga. Sanopati Agor ngahadap Dewi Rengganis. Saha jenengan anjeun? Abdi Rengganis aya periogi naon? Sumping ka karajaannya sonten ieu. Naon dasarna saha anjeun ngajak abdi ka karajaan? Ti Panita Prabu. Kunaon abdi ngalakukan kesalahan? Henteu, aya nu peryogi ka anjeun sumping wekta karajaan. Muhun. Sontena Dewi Rengganis dongkap ka kerajaan. Teras pendak jeung Kisantang sareng ngobrol-ngobrol. Teras Kisantang ngajak Dewi Rengganis dahar. Dewi Rengganis satuju. Selesai dahar, Enjing, abdi hoyong pendak deui sareng anjeun. Muhun, kuring bakal sumping. Euis ngahuapan Kisantang, Kisantangna ngawitan resep ka Euis. Rengganis, saha Rengganis? pemajikan urang. Euis tuluy lompat emut kana baheula. Buru-buru angkat ka karajaan papendak jeung sobatna. Diimah Sanopati Layung jeung Sanopati Agor. Di mana pemajikan kuring? Abdi sono ka anjeunna. Di mana anak king? Anjeun teh saha? Ieu Bapak anjeun. Di mana pemajikan? Abdi teu apal ka mana pun biang angkat. Tuang istri angkat ka guha kanggo tapa. Kisantang langsung pergi ke goha, tapi terpendak Dewi Rengganis. Dewi Rengganis gagal tapa terus ke Batu Cinta. Kisantang ke Batu Cinta tuluy papanggih silih kekep sabari cerik. Teras jadi Talaga Biru. Sanggeus Rengganis jeung Kisantang silih pateang-teang, akhirna mereka silih tangkep. Rengganis cerik ngabentuk situ Patenggang. Tah eta asal muasal kabentukna situ Patenggang, supados bukti carita anjeunna.